dosana ku Gusti Allah teh nyata jami dina bulan Ramadan, nyata jami nusok papasehan. Nah, ibu. Lemainak kene masih papasehan jeung anak bulan Ramadan bercampur dosana. Ade. Lamun hani hampura, buru-buru minta hampura lamun jambe papasehan. Teh Kanjeng Rasul moal dihampurana jami dina bulan Ramadan lamun masih boga musuh. Tong boga musuh hidup mah capek. Kadieu salah pan awas mun teu boga musuh mah. Rek aman-aman aman. Ari musuh teh tina goreng hate, urang pelantan goreng hate juga boga musuh. Mun hatena teu goreng mah moal boga musuh. Dan nu kadua mampariha bidukhuli Ramadan nyaeta bakal kenging magfirah ti Gusti Allah. Nah, urang teh buat bunga dina datangna bulan Ramadan sabab engke dina bulan Ramadan teh bakal kenging pangapunten ti Gusti Allah. Terakhir jami teh bunga Gusti Allah teh